Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Man izdada ilman sahaja manut tanda tambah ilmu tapi walam yazdad hubban tetambah cinta ka Gusti Allah. Balu karena eta jelema min jumlati ahli neraka. Eta ucapan Kanjeng Nabi saja lemah nu tambah ilmu tapi tetambah cinta ka Gusti Allah. Eueuh nanaon. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iku fasal sawi. Yalzamuhu nafaqatul walidi wajibuhu ing wong opo nganapakohan walid. Wa in ala lan sanajan saping luhure walid wal waladi lan walad lan anak wa in safala lan sanajan saping asorewa. Wa ini ikhtalafa dinuhuma lan sanajan beda opo agamane karone walid lan walad bisarti yasaril munfiki kalawan syarat sugihe wong kang nganapakahaken bifadilin an kutihi wa kutiyalihi kalawan kang leuwih saking papanganan kekuatanane munfiq lan papanganan kekuatanane keluargane munfiq fi yaumi ing dalem dinane munfiq wa yuba'u fiha ma yuba'u fidain lan dendol fiha ing dalam nafaqah apa barang kang dendol iya ma fidaini ing dalam utang fidaini ing dalam utang muka suban kasbuha fil sahilan wajib kang akeh kasabe kasbuha opo ngasabe napakoh fil asohi ing dalem mungguh kaul asoh wala yajibu limalikin lan ora wajib kade wong kang ngamiliki fayatahu ing kipayah malik wala tajibu lan ora wajib ya nafaqah lan ora wajib ya nafaqah limalikin kade wong kang ngamiliki payatahu ing kacukupanane malik wala limukhtasibiha lan ora nana kadue wong kang usaha ing bulan wajib ya nafaqah li fakirin gairi muktasibin
miskin kade wong kang fakir kang oranana kang usahain kana zaminan lamun anaya fakir iku kang lumpuh sogirona tawa iku kang cilik majnunan tawa iku kang edan wa illa fa aqwalun wa illa maka iku pirang-pirang kawal asanuha tajibu tawi kang leuwih becik-becik ke akwal iku tajib wajib yana faqah wasalisu li aslin lafarin lan utawi kang kaping telune iku tetep kadue asal ora kadue cabang ora kadue anak kudu ngucap ingsun asalisu azharu utawi kaul kang kaping telu iku kang leuwih lahir azharu iku kaul azhar wallahu alamu lan utawi Allah iku kang maha uninga wallahu alamu utawi Allah iku kang maha uninga nunyaho kabeh urang tentang maut rizki pati katu jodoh ulun apa kami kabeh aya anu hayang kawin kanu gelis cita-cita mah aya menang urang berbes hideungnya beke atuh geus kudrat di ditu di lauhil mahfuz na kitu bae tapi ja anakan bae tong-tong aya nu teu ngimpi-ngimpi kawin jeung nu geulis teh artina teu ngimpi-ngimpi teu mikir-mikir masyaallah aya dikawinkeun teh pohara jasa geulisna bitis dage herang kuceda etalah teu nyaho kitu keneh rezeki termasuk milik urang rezeki urang eueuh nu apa aya nu usaha di modalan 1000 2000 masyaallah ti mimiti jualan rokok datang ke pohara harta 6 miliaran rahasia Allah aya nu di modalan ku kolotna jutaan puluh juta bahkan ratus juta teu kebal nyesa hutang ambalaya di sisi tigigir imah naga disita kabeh rahasia Allah termasuk maut eueuh nu nya kerjag-jag waringkas sehat luar biasa hayangnya baah kadulur boga dulur di Lampung nya bakal Lampung datang ka Lampung sehat keneh kunaon atuh kasorenakeun haju puyeng ngadahar obat barias biasa bae disarekeun barang dihudangkeun maot rahasia Allah aya nu geus di kira-kira bakal maot ku anak incu jeung pamajikan dibawa ka rumah sakit kesahampuraan nya geus siapkeun kuburan cek anak-anakna belah mana abah urang dikubur aya geus segera ukur tah di dinya siap-siap jangan sholawat jeung sajabana kawin deui ku ari sial tinggal pemajikan we sial teu paeh geuring kitu pan pemajikan tolol tuh kan rahasia Allah lamun urang nyaho isu bae rek maot nyaho isukan urang rek maot kuari ye kreditan diberes TV dipiceunan geus kabeh
mobil-mobil geus lelang aing isukan deuk paeh wakaf ka masjid dah jang aing kek paeh aing kusian teu disodakon geus boga wakaf aing teh geus pamajikan anu teu bener dan orang pengkolan geus mesti tanggung jawab ka aing tah diserahkeun geus di masjid nungguan isukan eta teh mun nyaho isuk deuk maot kabeh ge emang kumaha kitu deuk maot masyaallah geus kadedelekeun bae pamonggol malaikat anu lamun eta pamonggol teh teu kudu dibonggolkeun diteundeun di gunung Uhud gunung ajur nu endek diponggolanna segele hulu sia meureun mana ting ajur geus dicaritakeun ajur inting-intingan bae geus pokona atuh eta cak Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun berat tak diteundeun di luhur gunung Uhud gunung ajur ku berat-beratna jang nu ngridit eta teh ajur-ajuran geus pokona mun nyaho isuk deuk bae atuh geus ku hari diberesan urang geus zikir bae geus ku anakna digerokeun ge abah ka imah heula uruskeun geus abah deuk pae isukan geus moal ka jeneng tobatna geus pohara jas kulantaran dirahasiakeun ku Gusti Allah urang tenang-tenang bae endahan nonton Persita tawuran etalah deres keneh tagih nu kos kitu ieu mah umur 70 tahun ngabobonceng si mbak keneh bae urang Cikupa ku tolol-tolol ting geus Masya Allah geus bau kuburan masih keneh ngabonceng si mbak tah eta ku teu nyaho urang rek maot kitulah aya ge pamajikan jeung salakina rumah tangga geus 10 tahun teu daek boga anak bae aya teh us ka dieu ka ditu nya neangan syariat hayang boga turunan aing ngadengekeun surahan kiai untung amat jelema hirup di dunia boga anak kauntungan anak ketika urang maot anakna ibadah ngocor kanu jadi indung bapa nu teu boga anak mendek boga kokocoran ti mana eta kerugian nu teu boga anak nu boga anak mah aduh nikmat jasa kabita tah tanyana neangan ka unggal kiai ka dokter tetep bae hese datang nyana ka dokter anu jitu nu maher bari dokter eta termasuk ahli sufi teh ahli Allah jadi percaya zohir batin zohirna medis batinna nyana eta ahli Allah datang Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana ya Cikupa aya naon ye kieu kula caritakeun rumah tangga geus 10 tahun tapi teu daek dibere anak cek dokter teh supi gampang teu kos kitu kumaha tah kiai atau dokter ulah mikiran boga anak ku ani malantaran ieu pamajikan maneh dideuleu ku kula di luhur langit 40 poe deui paeh hah cak pamajikanana do bener kiai 40 poe deui paeh geus ulah mikiran boga anak jang naon boga anak 40 poe deui tuh di luhur tuh kadeuleu tuh aya dukun mah pan dicingcin deuleu ku sia teh nah eta kos kitu dukun eta mah ngaran dukun kendi aya deui aya dukun di lembur mah di kuku tah kadeuleu ku sia mana tah lantaran yang percaya jauh padahal henteu jauh tolol kabehan Pak ih bener kiai 40 poe deui pae atuh naon can orang ngebohong ka kapeungan pan ulah terus-terusan bener 40 poe deui itu geus bae geus segera balik bae geus mendingan ge tadarruk bae ka Gusti Allah 40 poe deui geus bae barali atuh bari ceurik we pamajikanna saja jalan langsung dibabagikeun harta-hartana sagala
kata tangga segala kadulur-dulur we emang kurang nih 40 poe deui cek kiai kula paeh geus kasalaki geus hampura deui titah dahar ge geus teu dae geus teu dahar teu naon pengumuman kepada Ibu Munayah dari Leles diharapkan pulang ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumahnya. Sekali lagi ke Pak Leles mulai pakai bahasa Melayu terus ya Kak Ibu Munayah gitu Tileles diharap tapi pendatang mereka kepada Ibu Munayah dari Leles diharapkan pulang ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumah. Jika salakina geus hormat dan luar biasa mulai dahar tengeunah nginum tengeunah geus kabayang bae liang lahad peuheur karasaan dibuka bakal nate ieu kafan teh ditempelkeun pipi kana taneuh aju ditutupan make awi atawa kayu kerelek na taneuh teh kadenge luar biasa nu ngabaturan iwal ti amal atuh salat bae nya salat dahar geus poho paling asa comot kitu keneh nginum peuting teu daek sare drastis begitu meunang sabulan kuru mikiran paeh bae. Aduh cak salakina ieu urang ieu mane 10 poe heuh cenah ka 10 poe. 10 poe terus kuari 35 poe 5 poe deui. Geus teu beuki hayangna naon di kamar bae salat teh Allahu Akbar Allah tinggal sapoe deui. Tinggal sapoe deui masyaallah Allah. Geus teu jahonna naon bae urusan politik ekonomi bangsa budaya nu kasih teh geus teu hayang we ngadengeun nu kitu teh gila ijid teu hayang Allah datang ka 40 poe can pae. Cek pemajikan aja can pae ka atuh meureun leuwih sapoe 2 poe mah meureun karena ge hitungan dia terus nyana salat deui maca sholawat zikir salat deui tapi aya peuting mah biasa jeung salah kita mah tuh urusan atau intern tah mah rahasia perusahaan tah mah salakina pan cak pemajikan mumpung hirup kula ye deuk dikukumakeun ke 40 poe deui atuh unggal peuting teu eureun jadi mangpang mengpeng berenang menangkap 45 poe can pae keneh bas seger kuru seger kan kuru datang ke 50 poe seger biasa seger bae tapi jadi urang ka kiai aja can pae ayo beragam deui kiai mah kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam sieun urang Cikupat teh nu hayang paeh teh nu hayang paeh hayang boga anak aju di 40 poe di paeh teh ieu kula jahirup keneh we ieu sia kuari mah insyaallah geura ge USG ge sia hamil kuari pan geus pembah yang boga anak tah titah paeh teh kuari galah ka boga anak ge USG di USG bener hamil pan teu kaharti cekna atuh keur ieu mah nu mantak teu hamil lintuh teuing sia nu mantak disingsieunan supaya paeh kuari mah kuru atuh lega di jerona aja kuari boga anak kan mantak mun lintuh teuing bejaan ku salakina tereh paeh ya tungtungna mah boga anak teu ribut bae itulah dokter ahli Allah mah jitu luar biasa ngamainkeun kepribadian manusia teh dia teropong langsung kejiwaanana hese neangan ahli Allah malantaran nu kos kitu mah eta mah taufik ti Gusti Allah urang ngiridan bae ge di luhur gunung hayang jadi wali tungtungna mah ngridit-ngridit keneh ja kurang kumaha kiai ja geus dibere ilmu maca tafsir bisa Fathul Muin bisa Fathul Wahhab bisa endahan boga sorum itu tadi bere taufik karena aku Gusti Allah nang si wadang di mana sih ilmu motor di kiai anu kiai teh gak boga sorum
Kiai geus ulah mikir-mikir nu ngaharamkeun berjamaah jeung kiai engke ka mana ka neraka jahanam. Ta eta teh hese taufik ilmu teh can bisa ngajamin tan mentak ge beuki luhur ilmu kadang beuki takabur. Tak Imam Syafi'i mah ngadoana Gusti abdi pasihan ilmu nu bisa ngadeketkeun ka Gusti nu kira-kira ilmu jadi hijab pangmiceun kerjang naon ilmu nu jadi hijab antara abdi jeung Gusti keun bae abdi mah bodoh ku ilmu nu jadi hijab mah nu penting diri abdi bae jeung Gusti deketkeun Gusti menta ilmu teh ilmu nu bisa ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung Kanjeng Nabi manis dada ilman saja lemanu tanda tambah ilmu tapi walam yazdad hubban tetambah cinta ka Gusti Allah balu karena eta jelema min jumlati ahli neraka eta ucapan Kanjeng Nabi saja lemanu tambah ilmu tapi tetambah cinta ka Gusti Allah eueuh nanaon siap-siap dirina bakal dibeulun mentak ilmu teh can ngajamin kunaon eta batinna kaganggu aya hub anu di luar hub ilallah aya takabur aya hasud jeung sajabat justru eta nu hese kita keur can jadi kiai mah atawa kakaraka mimitian jadi kiai eta kiai ku sopan jasa ka urang lembur tapi barang jadi kiai boga mobil tilok nanya-nanya acan eta kiai tambah ilmu tambah dunia tambah takabur eta mah di ditu di Lampung di dieu mah di Lampung ge orang Cikupa kene bisa dibayang-bayang orang kos kitu dina ieu pasal ki musannif rek nerangkeun masalah nafaqatul qarib nganapakahan nu patula patali ka karabatan hirup urang teh ieu aboga bapa boga emak sanggeus boga bapa boga emak urang kawin boga anak urang gede dikawinkeun ka batur boga anak de incu ngaranna disagedengeun urang aya abahna abah urang bapa kolot aya abahna bapa urang ngaranna uyut aya abahna bapa urang ngaranna bao aya abahna bapa urang eta ngaranna udeg-udeg aya deui abahna bapa urang eta mah ngaranna siur aya deui udeg-udeg siur kebelah dituna naon meureun jangan waring udeg-udeg siur jeung sajabana terus baik itu kahandapna ge ya anak ya incu kemudian ya anak incu anakna incu terus kahandap disagedengeun eta bapa urang teh boga adik mama ngaranna boga kakak uwa ngaranna min jihatil abi min jihatil umi terus kabelah dituna patula patali jeung besan geus anak urang patalina teh jeung salakina teh engke kadituna boga bapa atuh kadituna mitoha aya bapa kolotna bapana mito terus ta eta korib secara umum heulana tailah dek dicaritakeun beusi salah engke napakah korib nu mana nu wajib dinapakahan teh lamun kamari nu ku urang dibahas urang wajib nganapakahan pamajikan urang teh anak deungeun setelah diakad ku urang ditika tanggung jawab bapak mah lepas dina masalah urusan mere dahar nginum pake ngimahan iyalah tanggung jawab salakina geus urang ku agama diwajibkeun mere nafkah ka pamajikan tergantung pamajikanana mun pamajikanana lintuh urangna aya 2 liter berarti sapoena eta teh ukuran biasa-biasa lamun kabenerannya nama daharna teh sapoena 5 liter lintuh jasa berarti jadi beca ge teu mahi sorangan
buat jasa tamu berarti itu kudu 5 liter tetep bae teu kuat 5 liter atuh pegateu pamajikan kurang sih dipegatin poyeng aing urang geus beak mobil beak motor pake napakahan pamajikan parah amat sapoena 5 liter dah janyana mah mun ngadahar botan ge sok boga gede kieu teh 5 sakali ambo emang anak saha ulah bebeja anak saha urang Cikupa emang parembul nya eta teh luar kebiasaan wajib bae teh emang kos kitungan lumrahna 2 liter mun sugih mun sedeng 1,5 liter mun fakir 1 liter eta pamajikan nah kuari urang boga bapak kemudian bapak urang teh teu mampu urang boga emak urang teh teu mampu teh hartina teu usaha ngadahar nu aya gegeseet tak eta teh emak jeung bapak nu masih keneh hirup hajunyanana teu usaha pandahar mah terus bae dahar mah terus bae baju bidesa disampaikan cekolot baheula ban beuteuh mah teu bisa tetep bae kudu dibere dahar nah ieu kuari kawajiban mere dahar kawajiban nganapakahan kanu jadi indung jeung bapak saha eta ieu dek diatur cek di dieu yalzamuhun nafaqatul walid wajib kaki Zaid nganapakahan bapak termasuk indung wajib kaki Zaid nganapakahan emak nu bapak jeung emak na teu boga pausahaan ngadahar nu aya geges teu aya ulah datang ka terlantar indung jeung bapak teh wajib ka anakna nganapakahan indung jeung bapakna cenah indung jeung bapakna mah geus eueuh ge bapak kolotna kuari bapak kolotna ai digawe mah henteu ngan dahar mah gembul tak eta wajib bae tak kaincu berarti wa in ala sanajan saping luhureunana bapak jeung emak geus eueuh atawa aya keneh bapak aya emak aya geus teu daya teu upaya teu usaha teu naon ngadahar nu aya geus teu aya ludes kemudian boga keneh bapakna bapak kolot berarti nisbat di anakna mah tah eta bapak kolot jeung emak kolotna wajib dinapakahan ku anakna bapakna wajib dinapakahan ku anak emak wajib dinapakahan ku emak mun aya keneh bapak kolotna ge wajib dinapakahan ku nu jadi incuna alhamdulillah di urang kos kitu jasa kos kitu jasa lah pokona manis hiji doang nu teu diurusan teh indung bapak teh aya nu kieu mak aing geus teu gawena naon mah di imah kula bae mak geus aya jeung kula geus bae di imah pokona mah kula dahar emak dahar kula henteu emak ge henteu ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gawena naon emak mah ngana kula boga anak pangasuhkeun ngomong kos dugeuna heuh jasa pangasuhkeun tah aju pembantu eueuh atuh pangepelkeun mah ketika atuh aya seuseun pangyeusehankeun eta kadengena mah ngeunaheun jasa mak cicing bae di imah kula geus aya tapi eta kula boga anak pan incu mah nyeusehan atuh sasapu sagala rupa eta mah pan lain ngeunahkeun ngababukeun loba tanu kos kitu mah loba jasa tah eta tinggal tungguan dorakana bae teh si anak kuduna pan lain kitu kadeuleu emakna keur sasapu gegeran rontok urang menjadi anak mama aduh ulah sasapu di dieu kunaon emang ieu mah geus bersih belah ditu bae tak anak goblok jasa tah mah Masya Allah sudah teh dekangeunahkeun kanu jadi indung teh horengan nanti tah pindah blon tah mah situ mah ge mak hampura bae mak kajeun kadeuleu kotor ge lah sapira kotor atuh mah ja aya nu ngurusan ieu pembantu can datang atawa ke can kasiwer geus mamandek di mushola bae geura maca Quran tasbih geus teu kuduna naon mama keluar dahar bae anggap ku kula mah teh gateum geus pokona sia ka aing ngomong kos kitu geus kumaha jaramun eta itu naon ngaran gateman mah teh kaya rayap mah
geus emak mah geus cicing bae geus bebeneran kula mah ieu ulah sasapu ulah ngepel geus pokona mah da ibadah bae emak mah di dieu dahar sadaekna emak teh nginum sadaekna hayang kunaon gitu bubuahan tuh di kulkas aya emak mah geus ulah mikiran gawe segala naon kotor saeutik geus serahkeun ka nu ngurus tah emak teh lega alhamdulillah ieu boga anak teh alhamdulillah ieu mah lain pan emak jadi kuru barang cicing di imah sia kunaon emang atuh emak kabeh Pak sasapu emak nyusuan emak ngasuh emak budak cerik jika emakeun Pak sagala rupa bae ka masak-masak emak ja pamajikan sia mah gaweana nonton TV bae eta nu kos kitu di Lampung loba tah aju ku ari pindah ka dieu lain ngangirakeun ka emak tak emak teh wajib dinapakahan mak ieu mah keur carita ieu emak daek cicing di imah kula teu kudu gawe dahar sadaek da kewajiban kula pan emak teh mun daek alhamdulillah emak mah hayang bebas kajian di imah sia gedong mewah segala rupa ge emak mah tetep bae yang di imah lamun emak yang di imah geus ulah gaweana naon emak mah salat bae kukura dikiriman mak beasna duitna jeung sajabana geus emak mah pokona mah ulah mikiran naon ibadah bae geus ka Gusti Allah tak mun aya anak nu model kos kitu tah sorga Masya Allah hese jasa eta ka emak teh hese ka abah jeung ka emak mah babari jasa anak ngolokna teh babari jasa Waalaikumsalam jas ya Pak sehat-sehat tuh alhamdulillah aku Masya Allah eta naon teh oh kabeuki abah rokok jinggo ieu kabeuki abah ieu kopi nu pahit teh ieu ih sia mah bisa anjas atuh kula mah geus nyawa dadaek abah aduh anak aing eueuh deui di antara 12 kan sia doang numpang hebat-hebat aja ya tuh kula baca inget baik abah gajian kuku mah ge nu mantak ge sanajan rada carang ka dia inget mah terus bae bah alhamdulillah kula dek gendong dia sape-sapeting geus gendong bae-bae deukeut sia ngeunah biasa aju nyana isuk-isuk na legudang loba amat ya abah parena menang panen meureunanan ieu waduh bebeja ka abahna bah eta pare loba alhamdulillah alhamdulillah kamari di sepatan menang di kedung dalem di ranca bango eta aya sakitu tah bah tuh kira-kira lamun dibawa ka imah kula tuh naon geus beura mau mobil bes ya ka dieu geus kula nyewa angkot pangmaherkeun ku abah oh salah geus tah dibawa saangkot pan ka ditu mawana mangan jinggo doang 2 bungkus kopi pahit nage aya meureun saparapat mah tapi nu dibawa Masya Allah sakijang betet ka ditu pan ngagarong eta anak tapi senang bae tak kolot senang jasa ya Allah ya Rabbi bu Masya Allah sakijang metek ojol jeung jinggo 2 bungkus mun pikiran nu normal bapana ji aing sih digarong tak lain ya tapi lantaran dedeh mah bedanya mah ka anak teh tapi atun itu mah nun teh dipake ka deudeuh teh ya geus mawa ieu ditolak itu ditolak geus beberean pepentaan boro-boro sakijang menta saleter 2 leter geus sia deui menta sih maka dia nangan datang nangan menta bae deui kitu anak aing mabur sia ka ditu padahal maksa leter 2 leter kulantaran teu bisa ngarayu kolotna mantap kolot asal dirayu bae aduh jinggo turun kijang maju ya Allah ya Rabbi Gusti nah kesimpulanna nama ulah sok ngababukeun ka indung ngeunahkeun indung teh ngeunahkeun bapak teh tawaran ku urang bah ieu geus lah abah mah geus ulah usaha abah kuarikeun umur ku kula geus hitung bae ieu geus aya 70 leuwihna lah bah geus boga bonus ceuk kula mah geus bae abah mah tah usaha deuk diserahkeun ka kula mangga deuk ka adik kula mangga geus abah mah ku kula dicukup geus beusi hayang dahar naon jeung naon kos-kosna ku kula abah jeung mama ditanggung jawab beusi deuk ka mamana mobil kula pake pokona mah jasa abah aya kana kan ditujualan kan geus bloon deui bae teh budak teh belon malulu
tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh tah eta teh jembareun kolot masyaallah ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha gitu ditawaranana bage pan beuki kolot teh jelema mah berwitan beuki kolot ge kapangi jeung anak teu nanya bae berwit kolot ih teh si budak kosain anak aing bae kunaon budak kapangi jeung aing teu nanya pugu anakna keur nyeri huntu teu nyaho tah eta teh kos kitu berwitan biasa kolot kasimpulanna mah wajib si anak nganapakahan indung jeung bapakna ya Allah ya Rabbi insyaallah numantak cek Kangjeng Nabi mun hayang anak sopan kanu jadi kolot didik make adab datang-datang ngomong kitu bae mah jauh melung datang-datang si anak teh neuk ngeunahkeun ka indung bapak moal bisa lantaran teu dididik ku jadi kolot teh didik heula make pendidikan adab cek Kangjeng Nabi la afdalu minahlin la nahala kitu walidun waladan minahlin afdala minahli adabi teu aya beberean hiji kolot kanu jadi anak nu leuwih utama beberean tibatan beberean ilmu adab kanu jadi anak mere harta bakal takabur anak teh mere jabatan bakal gede hulu kopeahna ge mungkin nomorna bangsa nomor 25 ka ditu gede hulu teh si budak tapi lamun dibere ilmu bakal tungkul siga pare loba eusia kurang kumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun aya jelema bebeja ka Kangjeng Nabi cak eta jelema ya Rasulullah kunaon amat teu sopan jasa ka kula teh aduh boro-boro mere nanya ge henteu senyum Kangjeng Nabi bebeja deui nya senyum deui bebeja deui senyum deui geus apaleun Kangjeng Nabi mah ngobrol jeung Kangjeng Nabi mah yeuh mata batinna teh geus neropong deui pangke ya Rasulullah kunaon senyum bae atuh bongan teu dididik adab ku maneh dididik dengan seukur dididik supaya boga harta jeung jabatan doang atuh pasti moal aya aji ka anjeun teh ceurik nyana ceurik tak kuari teh nu teu masantrenkeun anak ngan sakadar titah sekolah titah dagang titah usaha ujung-ujungna kolot nah ketika kesulitan anak teu boga adab ulah disalahkeun anak lah disalahkeun bapana nu disalahkeun indungna ku boloon-boloon teh si indung jeung bapa teh lain ngadidik anak make ilmu adab tapi ngadidikna titah takabur jeung sombong ulah disalahkeun da sakola mah eta mah pabrik sombong sakola mah eta mah produksi takabur tapi kunaon ku indung jeung bapana disakolakeun deres lamun disaimbangkeun mah jeung masantren rada aya keseimbangan nyana antara heuh jeung henteu tapi nu meles-meles sakola SD, SMP, SMA, kuliah deuk iraha ngaji tauhidna jeung rurukunana ketika deuk kesulitan bapana minta tulung ke anakna henteu nulungan ulah disalahkeun saha nu disalahkeun bapana lain sakadar bapana bapana oh atuh dididik cek Kangjeng Nabi ma nahala nahala teh bimana zadat teh nama teu mere mana ato teu mere walidun seorang bapak seorang indung waladan ka anakna abdullah nu leuwih utama minahli adabil tibatan mere adab lamun dididik anakna ceng masantren sakola mah tiasa aya daek atuh aya henteu ku aing mah masantren bae lah karasa sia ku siangke lamun sia geus boga sagala kemudian hayang ibadah ka Gusti Allah sia teu boga bekal jaga deukeutkeun diri ka Gusti Allah kan tuhung sia kajen kuku mage masantren aya abah masantren teh sia sok bibisaanan ka abah sagala ulah sok ngabalikeun lain abah masantren teu baheulana abah teu geus atuh ulah kos abah teh sia-sia ulah kabehan teu masantren teh henteu kurang urusan abah bae
Pan sia bisa kos gitu. Pan uyah ge TTS ka luhur. Ieu budak bisa ngadalil. Nu mentek ke jaram anak ulah main PS, nyaram anak ulah nonton TV. Teu kudu diceramahan ku bapana, asal bapana tilok nonton TV, anak otomatis moal daekeun nonton TV. Malah mah nontonnya di kamar bae kun aya abah. Emang kunaon abah ge di TV-na di kamar gede. Teu beres kabeh aja nyahoeun mah. Nyahoeun. Kalau teh ngintip kudu jadi abah. Sewaktu-waktu asup ka kamar, ieu naon mah? TV. Mana di kamar? Pan di abah sia. Jeung emah meureun, ya gitulah. Nyahoeun. Tapi lamun anakna neuleuh ka kamar, tasbih sok boga gede kieu. Neuleuh di patengahan, tasbih sok gede kieu. Eueuh TV. Dina ayana cuek bae. Anakna ge, mah aya teh tasbih naon? Jualeun teh. Oh. Sugan teh paranti abah sia ieu. Boro-boro nasbih jangan. Nyahoeun. Tapi lamun tasbihna di sajadah mah teu ngagantung. Pan kuari mah tasbih teh di mobil digantungkeun. Emang mobil bisa maca tasbih. Tuh di lawang bae. Wow, bakaran deh. Henteu aya salah mah lambang Islam berarti eta teh. Nu bagus mah di sajadah teh anakna ka dinya. Ieu paranti abah berarti. Nyahoeun anak. Ketika dek bae abahna ka tengah imah cuek bae kana TV sapoe dua poe sabulan dua bulan anak mikir sorangan. Anak mikir sorangan, isin amat ka abah. Minimal dileutikeun ku janaka. Minimal dileutikeun aya abahna sae guna aya abah isin leutik bae. Tuh, eta geus rada beres kan. Geus rada beres ka 5 bulan ka 6 bulan mah pareuman aya abah, pareuman aya abah. Teu, pareuman aya abah. Isinen. Coba lamun abahna osok nonton mah, aya bae dangdut. Abah ka mana nya? Emang udah ieu resep abah ye. Tolol anaknya jadi goblok ke abah. Ya Allah ya Rabbi jahun anak ge. Didinya kalimat tetangga aya abah we. Emang kunaon teh? Iya. Aya Epi Tamala di TV. Hayu cak aing kos kitu sia lain seserian emang sia kos kitu pugu. Aing ge nyaho jasa pugu. Yalzamun nafaqatul walid. Jadi ku Kangjeng Nabi mun indung bapak hayang diurusan ku anak didik make ilmu adab kenya nyaon peradaban antara anak jeung bapak, antara bapak jeung anak jeung bapak mantak ngeunaheun ka dituna teh kudu hese deui geus dileletik dipagahan ku indung teh leuwih istimewa indung magahan anak pagahan bapana cicing di dinya indungna di deceng ka deceng ieu yang ngejah ye emakna tanu bagan asup nyurupna cepet eta teh sungut indung kanu jadi anak we ye alif jabara beja berba abah beja berba paja berpa bapak jadi abah bapak heeh sing jare si iya jaya sia baca ku sia bapak sia Masya Allah dididik kuno jadi indungna kok mau datang ke dipagahan sapinah kuno jadi indung nama ye arkanu salat baca arkanu wudu sitatun baca kabelah dieuna dibere pagah dipagahan tauhid kabelah dituna adab-adaban geus jana ge sopan ka indung bapana ketika indungna kakarak sales basa etik perhatianna tinggi emak emang sales mah engke kukula pangmelikeunnya ka obat warung mulai emak emang rada parah kayak kukulanya dibawakeun ka mantri anakna teh langsung ngomong soal ieu mah emak geus ngagoler ge aya anak ka mana nya mah di pengkolan main PS aduh teh si budak digerokeun ge hei masih muriang teu dibakar rumah sakit paeh HD lah cek aing kos kitu sia kejeun kukumaha ge aing ge nyaho jasa lah pokona mah bungan ku sia teh di pasantren geun eta akibatna kos kitu ulah nyalakeun cak Kangjeng Nabi ulah disalahkeun anak lah ketika anak teu sopan kanu jadi indung bapak pernah didik teu ku indung bapana min hakil walad alal walidi salah satu asya apaan gitu min hakil waladi hak anak alal walid kawajiban kanu jadi indung bapana 3 perkara hiji
ayu samyahu bismin hasanin idza wulida anak di mana lahir ngaranan make ngaran nu bagus parentah Kangjeng Nabi abeh mendidik ieu mah ngaran saya ieu ngaranna saya Robert sakumaha urang kulon Robert anu ieu Johannes masyaallah geus pohoan ka Kangjeng Nabi geus pohoan jasa anu ieu ngaranna Roberto anu ieu Ronaldi kon ngaran kos kararia amat sih ngaran teh kos karar itu dipake ngaran ya Allah ya Rabbi ayu samyahu bismin hasanin idza wali pake ngaran anu bagus hiji ngaran Allah make Abdul saya ngaranna Abdullah Abdurrahman Abdurrahim atau make tapaul ka ulama-ulama bisa ngaranna Ghazali Imam Ghazali aing resep jasa di ngaranan Ghazali Ghazali itu tasawuf Ghazali itu tukang main bola masalah ngaran-ngaran atau akur nomor kedua ayu allimahu al-Qur'ana idza mayaza urukan ku indung bapa Al-Qur'an Al-Qur'an teh di jeronana ti mimiti macana ngahartikeunana kabelah dituna adab-adaban jeung sajabana Al-Qur'an teh geus komplit sajabana sagala-galana didik ku indung bapana nomor katilu ayu zawijahu idza balago di mana geus balik kawinkeun lamun eta dilaksanakeun rapih imah tangga budak geus bebeja bah urang mah yang kawin siap can tamat ge sakola jibah sanajan bari sakola ge anakan ieu bah bapana bingung ngajawabna aing mah lain masalah eta aduh budak kumaha besi pajar teu bisa tenang bah ya anak terberes ya kajian kumaha nah eta didik urang tuh eta eueuh deui beberean indung bapak balikan deui eueuh deui beberean indung bapak kanu jadi anak ran lu leuwih utama tibatan mere adab sakitu bae tengetkeun teh catet Kang Haji 5 tahun boga eta bae mantep tah heulah kieu cenah dicatet hayo guys balik bae ka Tajong tadi teh naonnya aing pohoan eta otak nangan saukur sajeun ka eta balik ka ieu mah mikir anak bener genya ieu anak aing aduh geus lah nu hiji gagal sakola bae aji kadu jadi kolot nu kadua ge gagal aduh nu katilu mah ieu aing deuk nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi ulah ka kula ka Kangjeng Nabi mah kula mah hanya nyampaikeun penyambung lidah doang geus ulah dianggap geus kula mah geus Kangjeng Nabi bae langsung geus bae ka Kangjeng beusi pajar hayang di pasantrenan kula ka Cilong henteu los ka mana ge teuing mah ka mana ge sabodo sarua bae teu kudu ka dieu riweuh ongkoh nu penting aja di lembur aya pondok kadinya geus nah ulah sampai gagal kabeh sugan be sakeluarga aya hiji-hijieun yang ngangkat ke di akhirat maknya ieu budak dipasantrenkeun ke di akhirat nanyana salamet teu karunyaeun ka indung bapak jeung teu karunyaeun ka dulur-dulurna mantak naon pikiran kadinya tah urang mah lain kitu geus hiji gagal kedua gagal sia sakola sing bener engke abe ka dituna sia bisa nungtun adi-adi sia nya usahana jeung politikna geus we eta mah nu kos kitu malulu pitayeun malulu mun kaluar jumbo nu untung lalintu jumbo eta kos karit Kangjeng Nabi Sulaiman khuyira Sulaiman alaihi salam dititah milih Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam bisalah satin tilu hiji milih harta dua milih kerajaan mulk nomor katilu milih ilmu cak Allah wahai Sulaiman maneh coba kuari pilih di antara tilu hiji harta sadag-adag dua kerajaan anu luar biasa tilu ilmu fakhtarul ilma Kangjeng Nabi Sulaiman nyilih ilmu abdi mah ilmu bae Gusti harta mah nyanggakeun ka Gusti kerajaan nyanggakeun ka Gusti abdi mah ilmu bae Gusti naon mantap maneh milih ilmu harta mah bakal ditinggalkeun ku abdi can ditinggalkeun ge kadang-kadang geus tinggalkeun rusak kerajaan contoh tiba heula hanya adigung hungkul bakal ditinggalkeun tapi ilmu mah bakal milu ka jero kuburan bakal milu ka mahsyar bakal milu nyebrang jeung abdi babarengan bakal milu ka sorga abdi mah ilmu bae cak Gusti Allah dipuji masyaallah cak Gusti Allah anta habibi ya Sulaiman anjeun kakasih kaula wahai Sulaiman
dimilih ilmu ternyata setahun 2 tahun dan berikutnya kerajaan aya di nyana harta aya di nyana milih ilmu nu 2 kumpul kabeh jadi ngahiji ilmu tah Masya Allah asup ke pabrik teu boga ilmu tukang sapu kunana emang iya jadi tukang sapu atuh teu boga ijazah deres bae kula mah sasapu gawe sok dicarekanan bae ku pimpron lah capek jasa coba orang lamun boga ilmu mah di kantor make AC sakali tanda tangan waduh meuli kijang ilmu eta sanajan eta ilmu teu beres eta coba orang boga ilmu agama sopan bae ka sasaha ka adi nyaah teuing dedeuh teuing ieu teh adi ka kakak ieu teh luhureun urang ka emang ka uwa ya kitu kan saja pada sobo ka guru gitu kene ka anak guru gitu kene urang guru ka eta ka anak nage berarti guru ka dieu nage guru bae sopan henteu meuli sopan mah mantak naon ya Allah ya Rabbi eta ilmu bekal ilmu teh bakal ngeunaheun jeung saha bae nyararambung ilmu nu aya di otak jeung di dadana bakal ngembang ngeunaheun fid dunya wal akhirah mantak moal salah Kangjeng Nabi hiji beberean seorang bapak emak kanu jadi anak kecuali nu leuwih utama kecuali mere adab geus ulah disalahkeun lamun anak teu sopan kanu jadi indung bapak lantaran teu pernah dididik ku indung bapak yang mun dididik bacara tadi sopan mah abah geus ulah hese-hese naon nya bebeja bae ka kula besi kula keur poho ai keur teu poho mah jadi kiriman besi mah hayang cicing di imah disadiakeun ku kula besi mah hayang di imah mah bae atuh hayang bebas mangga ngutus bae saha bae ka dieu ka mah masyaallah Gunung Karang gede leuwih gede tibatan Gunung Karang kakarak ditawaran doang encan dibere geus gade jasa nungguan we nya naik budak ngomong doang ka mana isinya cek cenah leutik deui tah Gunung Karang leutik deui tah sing ada tak bongkar bahaya ya masyaallah gitulah kewajiban anak kanu jadi indung bapak ngana apakah perhatikeun cukup jang ka sorga kos kieu bae masyaallah emang wes kurni kumaha gitu wes kurni teh kapan nu matak dijadikeun kutubul aulia anu nyana mah qoba kausahen istirahatna teh istirahatna nyana mah di ditu handapeun lauhil mahfuz handapeun aras Kangjeng Nabi waktu Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan bae kieu teh di Citra. Urang Cikupa tah ayun-ayunan di handapeun aras Noel malaikat Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril saha eta cek malaikat Jibril huwa abduka wa sulqurni anu istirahatna handapeun aras ku Gusti Allah geus teu meunang di mana-mana nya mah istirahatna di dinya ya karim ku luhur-luhur teuing eta si jelema datang ka istirahatna di handapeun aras geus tinggal ka sorga doang terus bae Kanjeng Nabi Mi'raj hasil Mi'raj salat teh eta ditaliti waduh koreng we serkurni teh kumaha moal bisa ninggalkeun imah salila indungna aya emang kumaha gitu indungna geus teu daya teu upaya mun ku urang mun ku aya setruk isuk-isukunyana dipandian dielap taina kiihna jeung sajabana beres dielap diwuduan dibedong kunyana sageus dibedong dibere dahar terus diayun kakarak nyana ngangon nu deukeut-deukeut bae ke kira-kira bangsa jam 11 bere deui susu ka indungna ke sore mere deui dahareun salila eta terus bae wes kurni teh ibadah khusus ka Gusti Allah sesang urusan indungna sesang urusan indung kakara Allahu Akbar sesang urusan indung kakara maca Quran sesang urusan indung kakara maca sholawat kitu jeung kitu bae sabaraha taun eta kitu geung kitu bae 20 tahun beres wes emakna maot kakarak nyana keluar ti negara Koron Yaman menuju Madinah pan dititipan Sidina Umar Sidina Ali ku Kangjeng Nabi engke bakal aya seorang pangangon ka dieu ngaranna Uwaisul Qurni mun aya
eta gegeraan sasalaman sanggeus sasalaman minta doa salamet di dunia wal akhirah nyana termasuk min jumlati kutubil aulia cak Kangjeng Nabi cirina ya Rasulullah naon cirina hiji leungeunna di dieu aya hideungan kadua leuleus nu mantak leuleus nyana teh tilokna naon ngan zikir bae ai urang mah ngampakan suluh bacul mobil bodek teh naon karang-karangna teh Toronton itu mah teu salah ngan geus pagawean bae ngan sok kudu ngangon doang penta eta titip aya titip-titip nu sejenana diintip bae kan ku Sina Umar jeung Sina Ali kapanggih latak begitu kapanggih dibedakeun atur salam ti Kangjeng Nabi kitu-kitu dongeng Kangjeng Nabi cak dina ulah dibejakeun ka sasanya ulah dibejakeun ngadoa nya beres ngadoa idit deui embung kanyahoan wali asli mah ai kuari mah pan dikatipikeun hadirilah waliullah tolol zikir dengan para wali mana meureun walingi meureun atau wali kota tak itulah wasal ieu keur carita sekilas wasal kurni istirahatna baina qausaini bahasa kinayah ku deuketna diri ka Gusti Allah tahtal arsy urang eta ngurusan indung masyaallah urang mah kakarak sabulan 2 bulan ya aju minta cai bae Waalaikumsalam di mana sih Cikupa gini enon tuh dia mah kiai boga emang geus teu seolah kaya nyising dinya kieu dia geus dibawa ka rumah sakit dia mah kieu bae kieu lah atuh lamun cenah ieu mah pi panjangkeun atuh panjang lamun pi pendekeun gara paehkeun bae kiai sia tolol ka aing ditah mayan jelema berarti aing teu beres eta kos kitu tah geus teu kuat ye indung mah ngurusan anak 12 teu pernah ngeluh setik-etik acan tapi 12 anak ngurusan indung hiji Masya Allah teu kawalaeun otak pikir indung ngurusan anak 12 sugan ngeluh teu aya keur ayana luar biasa dibikeun ka anakna keur aweuna indung mah neangan nyuhun dagang taripang jang anak nyun dagang kitu bala-bala jang anak bugaeun jasa mun geus boga duit belikeun ka sangu anak dahar seubeun ate indung gede jasa pikir kotak pohara jasa seorang indung dek indungna muriang 12 anak nu mampu ngurusan hiji-hiji acan cek nu kolot sia tuh banaing geus kamari coba tuh aing mah teu kaur coba karo adina gelut anu 12 gelut mun kitu mah tek bae dek ngajual orang jual bae nu ditu yeuh yang urusan emak teh tolol emak keneh mana eta mah sawah emak atuh mantak naon sawah sia jual jang emak ieu mah aya ngurusan nu emak ieu lah urang jual jang ngurusan emak padahal nyana ge hayang eta ngomongna doang sawah emak jang ngurusan emak urang mah ngurusan doang sugan eleuwihna bae tolol ai nu sia da kira dipake ka emak coba lamun kieu mah emak muriang sia ngaranna ge dulur ieu atuh endek babarengan jeung kakak ayo urang urusan ieu emak andai katangan sakadar tanaga doang geus alhamdulillah ieu mah emak tanggung jawab kakak ieu kakak mungpung hirup keneh dek iraha deui ngabakti ka emak dek dibawa ka rumah sakit modalna jeung biayana ti emak kajeun ku kumaha ge ti mimiti ku ari datang ka maot mah bisana ngajikeunana jeung sajabat tanggung jawab sia ulah milunya naon kajeun ku kumaha ge ngan sia beusi henteu pajar berbakti dek berbakti tanaga bae sagala rupana ti kakak mantep jasa mantep lain kitu pan kakak di tangan ge eueuh waes iya dibakar rumah sakit kakak doang emang teu nyawan kamari nyana pugu nu di dieu ngutar atur segala orang bawa ka rumah sakit ka ieu nyaeta pugu kos kitu teh mah tolong jasa tak kakak tuh mulai jadi ieu kudu kumaha geus urang-urang bae papatungan atuh lain eta kakak kobapan nyana membuka mobil segala boga perusahaan lah kakak ondo kos kitu mah tuh geus beres bawa ka rumah sakit ku adi-adina papatungan jadi adi mah teu boga pan usahana ge sepira ngawarung dibawa geus beunang 5 poe geus dibayar jol we kakana mak hah diurusan teu ku sia kakak ka mana kakak keur boga proyek buku teu kaburu jasa iya aya proyek mah 5 miliar tenang bae heulanan make duit sia bae heulanan eta si kakak tolol na ge bin goblok kadangnya ngegeleger-geleger kaceli adi engke aya 5 miliar mah geus pokona mah ieu mah kumaha mah make duit sia bae heulanan eta kitu da doang teh nyeri jasa
Masyaallah eta kos kitu teh eta di Cikupa teh atilu nu kos kitu eta. Aduh ya Zabul Walid. Ya zamun nafaqatul walid. Wajib kalau jadi anak nganapakahan indung jeung bapa wa inhala bapa kolotna baora jeung sajabana wal waladi jeung wajib nganapakahan anak indung jeung bapa boga anak kemudian anakna henteu usaha wajib si bapa si emak nganapakahan anak wa insabala sanajan kahandap anakna boga anak incu berarti teu mampu naon wajib bae dinapakan teu meunang diantapkeun doraka datang anak ka imah bapa waalaikumsalam sia ieu kuru amat nyaeta bah dagang naon ieu sia kuari dagang modal ti abah teh pake ngawarung aya nu ngabobol warungna bah beak jeung warung-warungna lain dibobol meureun dijual ya saparo-saparo bah lah jual longgo dibobol longgo ondo meureun anak tadi aju atuh anak kula kilima pan bah usaha pernah kula di egel gitu pan ku abah teh disakolakeun kula maca sayana be egle atuh ka ditu sia aju atuh kos kitu bae kula aju kuari ieu bah anak 5 mamajikan alhamdulillah itu sehat mah sehat ngawarung geussan geus wallahu a'lam kula ngawarung geus tamat berarti kula ka warung geus lieur deuleu teh aya iwal ti ka bapa sakitu bae kula malaporan ulah ngomong kieu si bapa budak laporanna kitu tiba heula ulah kos kitu bapa aya keneh sia teh anak abah mah tenang bila perlu kawin deui sia wah eta kolot hebatnya eta mah kos kitu tah hebat kawin deui kanu sugih ku aing dikawinkeun ai laku kitu geus sia boro-boro kanu sugih buku eta hese geus tenang sia pokona mah deuk balik tuh beas bawa tuh duitna dah we duitna dah kana beusi aya kopi gula bawa geus ku sia ka ditu bae ke menang dompet 3 poe sia misalna butuh deui ka dieu deui salila abah aya pokona mah geus tenang bae eta kolot ngaranna geus kitu ngeunaheun kanu jadi anak nikmat ka belajar bener-bener abah ieu mah abah mudah-mudahan panjang umur bah didoakeun ku anak didoakeun eta tah lamun kos kieu datang ka imah abah sia deui kamari sia kuari sia atuh mencari makhluk bisa mencari ai sia henteu nyeri jasa pan lain teu mencari anak teh kurang kumaha geus ngawarung teh geus ngojek teh atuh emang diberena sakitu meureunanaan ku Allah teh dieret kemudian atuh ieu teh naon kitu ngaranna cobaan kanu jadi bapak tah bapana nyarekan kanu jadi anak pan puyeng anak 5 pamajikan mana imah bocor usaha teu ku kolot dicarekan ka imah dulurna hees bae endeu kumaha coba coba pikir ku urang tah efek iwal tinggal doa ya Allah ya Rabbi memeh abdi nu paeh maning abah heula sugan wae warisanana abdi mandek warisanana bae Gusti sebab moal waka dikubur pan abah can modar mah pan ngadoa teu kira-kira eta salah apa Masya Allah coba mun abahna cara tadi bager mah sia butuh sakarung bawa diabakan aya 5 karung keneh bawa besi tuh di goa nya di warung nyokot catet bae ku sia ke bayar ku sia ente bayar bawa ayo ka warung ke bonna ka abahkeun ka dieu abah mah geus biasa ieu ka dinya sama lain sasaha ieu nu aya di dapur bawa ka ditu sia pamajikan sia karunya anak sia karunya waduh pamajikan sia teh pan minantu abah anak sia teh pan incu abah mah nya lamun datang ka terlantar atuh pan abah nu isin ka masyarakat komo ka Gusti Allah mah tenang pokona mah harta abah harta babarengan geus bawa ka ditu sia besi kurang ke saminggu 2 minggu datang deui ka abah geus salila aya abah mah di dia hayuh bae geus nyana ceuri ke tanah ceri kata anak di pengkolan minta motor baik gitu ya kabah Masya Allah karim beak geus ku bager mah beak geus ku bager mah ya Allah ya Rabbi tadi anak wajib nganapakahan ka kolot anak ngangeunahkeun ka kolot kuari kolot ngangeunahkeun ka anak atuh ja aya ieu di bapa
tah lamun urang nganggap bahwa harta ieu titipan ti Gusti Allah pasti bager. Mata urang teh ulah memandang mata kasat bae tapi mata batin urang. Kumaha mata batin teh? Kieu mata batin teh. Cak mata ieu mobil teh indah. Cak mata ieu gedung agreng teh luar biasa. Cak mata nu ieu kebewahan teh luar biasa. Tapi cak mata batin mah pancak Gusti Allah dunia teh hina. Dunia teh hina kapan? Illa mataul gurur dina Al-Qur'an. Cak Sayyidina Ali, ad-dunya jipah, dunia eta lir teu beda jeung bangke. Mata batin orang pasangkeun mata ieu neuleuh gemerlap dunia nu glamour luar biasa indah amat tapi mata batin orang hasil ngaji petakeun jajak Allah mah ketika dunia dijieun teu pernah didole-dole deui ku Gusti Allah ku hina-hinana sehingga wali-wali Allah nu mantak naik derajatna jadi waliun min auliyaillah lantaran ninggalkeun hihina reged dunia. Mata batin orang gitu ke bakal stabil gerage aya RT nu datang ke urang jang pembangunan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade teh diuk gampang jariah meulana diuk sia diuk sok ngaroko naon sia teh kula mah ai kapeung-kapeung jarum ai gaes Samsu kuari mawon teh Samsu aya kade cak RT bingung aing ieu deuk dibere tah deuk ngompas ka aing ieu bingung aing jeung nu sugih teh kos kieu ieu RT ge bingungan kan nu sugih mah bingungan aya nu susah mah atawa nu sedang teh ngidernya tah malah digerak teh ieu kurang diliwat tah nu susah mah gitu giliran nu sugih dieu kala ngobrol lah dia geus sabaraha urang mere saha nu panggedena nu pangletikna saha urang boga utang sabaraha ka masjid 100 juta nu geus aya 80 tinggal 20 deh kayak aing mah mite lah gampang kayak lamun geus harese kabehan sia datang ka aing cak RT teh ku galedeg teh budak hese jeung nu sugih pelit kitu koret merepet dur-dur bae hese tapi lamun nu sugihna teh ulang kade ieu jang RT heula tah nya ieu jang masjid sada dah tah kos kitu mah bejakeun ka masyarakat geussan kitu ulah tah ieu mah teh kula tah sabaraha duit tah ya 10 juta heula ke isukan ke mun boga di 10 juta deui eta ge gageter-geter ieu kumaha ieu lalakonna bener atuh engke kula jeung pamajikan ngendong bae dinya ku bageur mah geus naon eta nu mantak bisa golosor 5 juta golosor 10 juta golosor 100 juta golosor 5 nyanana teu memandang bahwa dunia teh mulia cak mata ieu mulia teh ngageleser-geleser cak mata batin mah pan dunia teh hina dibandingkeun kahinaan mata batin jeung pandangan zahir bakal baraha Masya Allah urang mah mata batinna mongkleng buta rata sehingga henteu aya bae memandang bahwa dunia teh hina tapi lamun dipake jariah hina tapi lamun dipake sedekah hina tapi lamun dipake nyantuni amal eta teh bakal ngabungkeuleuh ka panggihna jaga geus paeh kakar ya Allah ya Rabbina ya wajib kanu jadi anak nganapakahan ibu bapak mun ibu bapakna teu mampuhna naon mun teu dinapakahan ku anak doraka wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak termasuk incu mun anak teu mampu usaha jeung teu bogana naon mun henteu dibere napakah ku nu jadi bapana doraka nu jadi bapana wa ini ikhtalafa wallahu a'lam